Jumat Kliwon. Ceksa barane teh bisa aman, bisa ngadangukeun acara ieu bari teh dibaturan kudu demit. Genderuwo atawa kunti. Bekliakan di sabudaran didinya. Aya nu diukleureun nomari. Aya nu noong di tukangan pantun. Malah anu keur nyetir ningali kana kaca spion. Dongeng ieu teh lain hari. Bisi wae aya nu boga pangalaman reka bagi jeung Aki. Sok datang pek ngen ka dieu ka Jungjunan dalam 81 lantai di Radio Cosmo. Jumat Kliwon ain ngan saukur pikasieun, tapi memang ieu pengalaman urang sadaya. Kade ulah ka Jongjona. Ulah po catet waktuna tiap poe Kemis malam Jumat di Radio Cosmo 101,8.
Bagai acu Jepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi sapertos biasa Jumat Kliwon nyarengan Soib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon.
Geus malam Jumat deui. Sampurasun sunat kamarana aturang sunat teh. Aduh, kamari aki kakarati luar kota ka daerah Majalengka aki teh pernah merendan nguping nu ngaranna Cadas Pangeran. Dongeng Cadas Pangeran teh geus mang ratus-ratus mungkin malah nepi ka ribuan. Tapi kenyataan kejadian ku aki minggu kamari. Aki make mobil umum jang kaliwat ka Cadas Pangeran. Karasa ku aki bahasa kakara ini aki geus karasakeun moal bener ieu teh perjalanan teh. Tapi da kudu kusabab aki kudu ka Majalengka. Ini di Bandung ngaliwatan ka Jatinangor. Terus aki teh ngaliwat ka Tanjung Sari. Beus anu ditumpakan ku aki teh eusi nangan saukur opatan. Pedah init peuting. Ieu beus teh geus kolot. Geus kolot jang. Pas ngaliwatan Cadas Pangeran karasa aki ieu mobil teh jika nu leuwih berat ngagasna. Tunuh nama. Tapi aki ngarasa dina mobil teh beuki loba penumpangna. Tapi eta oge aki ngarasakeun nu dariuk pinuh kana beus teh lain penumpang asli. Tapi deui eta teh makhluk anu milu numpang kana beus. Beungeutna aya nu acak-acakan, aya nu panonna sabelah ngample, aya nu malah mah beheungna jang gudawang. Malah aya ibu-ibu anu ngais orokna teh pejitna ngapurai. Hariku aki ditanya maranehna, eta teh korban anu pernah kecelakaan, hayang katingali ayam. Da geus kaliwat Cadas Pangeran mah beus teh balik deui ka asal. Eusi nangan saukur limaan jang. Limaan. Isi aya di kamar mandi. Dengekeun bisi aya nu mandi tengah beuti. Eta teh awewe nu aya di eta imah kosong eta. Sok milu mandi tengah beuti. Khususna malam Jumaah siga kieu.
Basa kuring keur aya di warnet. Kuring ditelepon ku babaturan nu imahna di Parongpong. Babaturan kuring komputerna teh rusak. Nya minta tulung ka kuring keur menerkeunana. Nya ari urusan anu aya hubungan jeung komputer mah kuring oge rada paham. Sabab kuring sapopoe oge aya di imah teh teu jauh tina komputer. Nya kusabab kuring teh sok nungguan warnet. Teu kurang babaturan anu geus apal ka kuring. Jadi di mana maranehna boga masalah nu aya hubungan jeung komputer, laptop atawa sajabana geus pasti we datang atawa ngadon telepon minta dibenerkeun. Harita pas sore kuring indit di Cibogo numpak motor muru ka Parongpong. Indit wayah kitu teh supaya kuring balik teu kapentingan teuing. Nya menjadi lantaran indit ka Parongpong teh kuring sok ngahaja sorangan tara ngajak babaturan. Pang-pang nama bisi pagawean anu perlu digawekeun teh merlukeun waktu anu lumayan lila. Jadi ari teu mawa batur mah kuring bisa laluasa dina barang gawena teu diburu-buru ku balik. Karunya deui ari mawa babaturan teh bisi manehna keseleun nu nungguan kuring anu keur digawe. Sajolna kuring ka imah babaturan nu aya di Parongpong, manehna kacida atoheun. Nya kuring oge teu kaleked, langsung we kuring barang gawe. Kusabab pamikir kuring loba anu perlu dibenerkeun, jadi rada lumayan lila kuring digawena oge. Malah waktu teu karasa asa cekeneh sareupna. Ari ayeuna geus jam 11 peuting deui. Pagawean oge hampir beres. Nya tinggal sautak saeutik deui. Teu lila ti harita nya akhirna mah jam 12 teh kakarek beres. Untung maneh keur aya di imahnya. Jadi komputer orang bisa normal deui peuting ayeuna. Pan saya mah sapopoe oge di imah atuh. Nya paling oge mun teu di imah saperti kieu mah kuring keur aya tugas panggilan ngabenerkeun komputer. Jadi amun keur eueuh tugas maneh nungguan warnet meureunnya. Tah eta bener pisan. Geus we atuh tong waka balik ayeuna geus sare di dieu we baturan urang. Balik we ah. Da teu jauh pira oge ka Sarijadi. Paling 15 menit ke tepi. Kemudian moal aya jalan nu matak macet meureunnya. Ya geus atuh. Sugan we bisi sare di dieu rek ngagosip sakedeung mah. Capek lah. Hayang sare. Saberesna digawe kuring ngobrol heula sakedeung. Sama meh kuring balik ka imah nu aya di Cibogo Sarijadi. Sanggeus kuring geus wareg ngobrol, nya kuring pamitan balik. Kuring balik di imah babaturan teh sok sanajan peuting oge kuring tara ngarasa keueung. Cek pangrasa da geus biasa kuring balik wayah kitu. Kuring balik di Parongpong jam 12 peuting.
balik ngaliwat ka Cigugur nya anu beras nama ka Ciwaruga. Penting eta mah jalan teh meni ka Cidati iseun. Da eta we di jalan teh kuring teu panggih jeung ronda saurang-urang acan. Sigana pedah malam Jumaah meureunnya. Di Ciwaruga kuring rek ngahaja jalan ka Polban supaya leuwih deukeut jeung teu kukurilingan deui. Sugan we jalanna teh di portal. Da biasana jalan Polban teh lamun lila-lila eta hasut bet jadi katinggali siga ngawujud makhluk anu tadina teu karasakeun mah ayeuna jadi karasa bulu punduk oge jadi sing puringkak nu aya di hareupeun beuki tambah jelas katinggali haseup bodas teh katinggali jadi maung bodas. Jadi maung bodas anu kacida gedena. Katinggali gede pisan. Kulitna belang bodas. Malahan anu matak soak keur kuring. Eta panona katinggali hurung berijeng mencrong ka kuring. Malahan katinggali eta sihungna oge kuatkeun karangeteng. Buntutna eta maung bodas. Katinggali teh cicing. Malahan kadenge suara buntut anu nepakan kana taneuh. Hawa kuring ngadeg-deg ningali kitu mah. Komo basa eta maung bodas
calawak siga anu ninggalikeun si Hungna anu rangeteng. Masing kalalapar awak teh ku ngadenge eta maung bodas anu ngagerem. Tekuk silila katingali eta maung bodas teh nguniang hatu beki ebrek katingali awakna anu badag, sirahna siga anu ungut-ungutan ka kuring. Kuring langsung maksakeun ngahirupan motor, bari tuluy motor digulutukeun ka handap bari ditumpakan. Ujug-ujug kadenge aya sora. Eta sora tepuguh ti mana datangna. Dan kadenge nama sora aki-aki. Hate kuring jadi beuki tagiur. Sabab eueuh geusan penta tulungeun. Punggu dan geus aya jalma saurang-urang acan. Jeung kuring pasti kudu balik deui ka jalan Ciwaruga. Sabab jalan eta geus di portal. Jadi moal mungkin bisa dipake ngaliwat yang motor. Eta sora nu nyarita teh beut asa nompok pisan kana ceulik kuring. Kami mah moal nanaon ka anjeun. Eta sora aki-aki nu nyarita ditembal ku sora angin anu nyeor. Atuh sok sanajan sieun jeung geus oge. Kuring balikeun deui motor balik deui ka luhur. Pas di kalebah belokan aya toren. Kuring tuh wani ngareret ka kalebah ka tugu. Kalebah anu tadi aya maung bodas teh. Sajeroning mawa motor teh ngabet asa aya nu nuturkeun. Nana saat mah kuring dituturkeun ku eta maung bodas. Harita kuring ngajalankeun motor ngebut hayang geura jauh ti jalan Polban. Ari diudak-udak ku kasieun masuk sanajan ngajalankeun motor ngebut oge. Narasaan teh meni asa lila rek tepi ka imah teh. Geus teu ningali jalan alus atawa jalan goreng atawa jalan lalegok, nu penting kuring gancang tepi. Singkat carita, kuring tepi ka imah. Kaparengan harita di imah teh tayasa saha deui. Ngan ukur kuring sorangan. Tapi
Kasieun teh asa nutur-nutur. Geus aya di imah oge kuring masih kene ngarasa keung. Kuring langsung muru ka kamar. Ngahajar rek ngadon ngaringkeb maneh. Peuting eta kira-kira aya kana jam 2 dak dumadak awak kuring jadi karasa panas. Sanajan geus aya di kamar, awak geus ngagoler dina kasur, tapi kuring can kene bisa sare. Maung bodas nu aya di belokan polban masih ditinggalieun wae. Jeung ku anehna bet asa katinggali siga aya di kamar. Harita kuring geger nyeman babacaan satekah pola ninglarkeun anu keur dipikasieun. Lila-lila kuring oge bisa sare. Nganaha sakitu kuring geus sare oge kasieun teh teu leungit. Kuring kalaka jadi ngalaman ngimpi. Jeung ngimpina teh nyambung jeung kajadian anu kaalaman cikeneh. Dina impian kuring aya anu datang ka kuring. Nya eta saurang aki-aki. Eta aki-aki make iket sarta nyekel itek. Buuk jeung janggotna bodas. Dina impian eta aki-aki teh nyarita ka kuring. Hidup masing apal jaluk. Aki teh anu ngajagaan eta tempat. Misalna aya nu kawenehan di malam Jumat di jalan Polban. Aki dek nembongan. Sanggeus aki cacarita kitu dina impian. Ujug-ujug katinggali robah wujudna jadi maung bodas. Anu manggihan kuring di belokan polban. Eta maung bodas katinggalina indit tinggalkeun kuring. Malahan sanggeus kitu kuring langsung merejat. Kuring hudang tina sare. Kusabab geus ngagayuh ka waktu subuh. Jeung kusabab kuring masih kene diudag-udag kurasa kasieun jeung kageung. Kuring langsung keluar ti kamar. Maksud reka masjid. Kabeneran, imah kuring deket jeung salah sahiji masjid. Saberesna bebersih, kuring langsung ngalaksanakeun salat subuh di masjid. Bari satuluyna munajat ka Allah. Sangkan dijauhkeun tina rasa sieun anu masih keneh nyangkaruk. Sanggeus kuring ngadoa kitu, beuki lila kuring beuki ngarasa teger. Kasieun oge jadi leungit. Awak anu tadina mah karasa panas, ayeuna mah pulih deui saperti biasana. Kuring oge menang bombolongan ti salah saurang kolot. Ngeunaan si belang anu nembongan ka kuring di belokan polban. Nya eta teh salah sahiji makhluk goib anu nungguan eta patempatan. Di zaman baheula saacan aya polban oge manehna teh geus aya di dinya. Si belang sok kawenehan nembongan ka anu ngaliwat ka palebah belokan polban anu aya toren cai.
Jeung lamun kaparengan malam Jumaah Kaliwon. Nyameureun bisa disebut eta tempat teh jadi paniisan si belang. Berijeng masih harieum ku tangkal awi oge. Nya kuring maksakeun. Ari mimiti mah kuring ngarasa wani. Tapi pas kuring rek tepi pisan ka jalan anu harieum ku tatangkalan, saking mendadak jadi murengket. Nah kuring jadi ngarasa sieun jeung keueung. Keur mah kuring ngarasa keueung, katambah deui ku saradaun awi anu cingkeresek katebak ku angin. Rek ngadon balik deui, kagok geus deukeut. Nya antugna mah sok sanajan keueung jeung sieun oge, kuring terus lempang. Malah lempang kuring leuwih digancangan, hayang gerak tepi ka jalan gede. Ari kitu kaayana mah rasa tunduk oge jadi leungit. Sokomo awak kuring jadi kerasa hareudang, balukarna tina lempang rusuh tea. Mimiti rada ngemplong pas kuring tepi kapal batu kangen gor badminton nu aya di pusdikter. Sok sanajan di satu kangen eta gor, katinggalina mah masih parawek. Tapi
Tapi tidinya mah geus deket ka jalan gede. Pas tepi pisan ka satu kangen gor, kuring rada ngarenjag. Sabab tiluhureun suhunan eta gor siga aya nu ragrag. Katinggali ngalayangna ka handap. Malah eta nu ngalayang teh katinggalina bodas. Jadi tanda tanya keur kuring, naon atuh anu ragrag tina suhunan gor teh? Moal kitu jelema anu keur aya di suhunan gor. Tapi dipikir deui kadinya, moal nya teuing ari jelema mah jeung keurna naon atuh wayah kitu aya di luhureun suhunan. Kuring oge jadi penasaran karena eta anu lagrag teh. Harita kuring teu bakal langsung indit. Tapi kuring nalak-nalak ka anu lagrag anu warnana bodas teh. Nah atuh barang disidik-sidik kacida pisan kuring reuasna. Sabab eta anu tadi ragrag teh sanggeus aya di handap mah ujug-ujugna jurung kunung ngangtung. Preh katinggali jelas ku kuring. Nah geuning bet siga nu maot nu dibungkus ku boy. Nu katinggali ku kuring palebah beungeut anu hideung. Malahan panonna oge mongo. Ya eta meureun anu disebut pocong teh. Sok sanajan kitu naha atuh kuring teu bisa ingkah teh eta tempat. Ningali aya pocong sarupa kitu, kasieun kuring jadi beuki rongkah. Bulu punduk geus karasa jadi cimpuriding. Nu jadi kasieun keur kuring. Sieun eta pocong nyampeurkeun ngadeuketan ka kuring. Nyaan atuh teu salah tina sangkaan. Eta pocong teh siga anu aclok-aclogan ngadeuketan ka kuring. Satekah pola kuring oge babacaan sabisa-bisa keur nyingkirkeun eta pocong. Sanggeus kuring babacaan kitu, aya karasana ku kuring. Sabab dua suku anu tadi teu bisa dilengkahkeun teh ayeuna karasa bisa ngalengkah deui. Kuring langsung malikeun awak rek nyingkahan eta pocong anu katinggali ngadeuketan ka kuring. Kusabab sieun anu nataku, kuring lumpat bari teu ningali tincakeun. Kuring nepikeun keting gemrus kana susukan leutik nu aya di satu kangen gor. Nyasok sanajan kitu oge kuring anu lumpat dina susukan leutik bari jeung muruk ka jalan gede. Sateroning lumpat teh eta pocong teh asa nutur-nutur ka kuring. Kuring lumpat keceprekan dina cai susukan leutik. Kuring geus teu malirek kana baju anu bararase. Malahan karotor pinu kuletak palasti lampu sajeroning lumpat. Harita mah kuring lumpat bari menta tulung. Sugan wae aya jalma anu pareng ngadenge ka kuring anu keur gogorowokan menta tulung. Di saluhureun jalan aya anu ngagorowok nanya ka kuring. Sing horeng eta anu ngagorowok teh salah saurang tentara anu pareng tugas peuting eta di Pusdikter. Kuring ditulungan ku salah saurang tentara anu kaparangan tugas peuting eta. Kuring bisa hanjat bari jeung baju baseuh jeung kalalotor. Kuring oge langsung dibawa ka pos jaga.
Malahan harita kuring dibere heula nginum supaya kuring leuwih tenang atawa pulih kasadaran. Eta tentara oge can tetelepek tumanya ka kuring sigana manehna oge ngartieun yen kuring can ngumpul pangajianana. Selang sababaraha menit mimiti pangajian kuring pulih deui. Nya sanggeus tenang pikiran mah kuring nyeritakeun kejadian anu cikeneh kealaman ku kuring di satu kangen gor. Dicaritakeun kitu teh eta tentara unggut-unggutan tanda percaya kana naon bae kejadian anu kealaman ku kuring. Sing horeng lain ngan ukur kuring anu pernah manggihan pocong di satu kangen gor teh. Nyanu sajen oge geus aya nu kungsi manggihan. Di satu kangen eta gor teh aya kuburan anu geus dilapisan. Ngandu ka kuburan saha atuh ari eta? Balarea oge rada teu parati apaleun kajadian anu kaalaman ku kuring. Pangaruna gede keur kuring. Disaprak ngalaman kejadian dipegat ku pocong. Kuring jadi tuwani lamun kudu liar ti peuting barijeng sosoranganan. Malah kusabab latihan benteh waktuna sok peuting wae nya kuring oge jadi ngurangan kana kagiatan latihan ben. Malah lila kalilaan mah kuring oge eureun. Malah tepi ka ayeuna kuring jadi jalma anu sok loba cicing di imah. Pokok anu jadi lantaran baluas kareureunnakeun balu karena tina dipegat pocong di tukangeun gor nu aya di Pusdikter tea.
ira awit ne pangaduluan diri abdi jalan se di dia aya pesta datang te diondang balik te diantar jalan se di dia aya pesta datang te diondang balik te diantar masih kena ayah geningan. Tapi tekaraos cu waktu terus tanya kapan Aki kedah pamit lah kedah uyah ke tempat anu jauh cu. Ulang cekapkan heula dugikan ka dia Jumat lewat dia malam Jumaah payun urang sasarangan deui Jumat kliwon. Urang cekapkan heula dugikan ka dia cu ikantun heula permios.